Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun sim abdi Astri Yulia Astuti ti kelas 11 IPA hiji. Dina danget ieu sim abdi bade ngadugikeun sisindiran ngeunaan corona. Wilujeng nyakseni. Kacikini melah kentang dipelakna ku si Ana. Panyakit corona datang ti Cina negeri asalna. Baso urat pake cuka, diseupan teu dikecapan, sakola teu dibaruka, daning sieun kakeunaan. Bulu hayam, bulu merak, daging hayam disasate, ulah hilap jaga jarak, sangkan mutus mata rante. Indungna meuli mukena budak namah, meuli stiker, mun indit kamana-mana ulah hilap pake masker. Di kebon aya si otan, di leuwi mah loba reungit, urang jaga kesehatan sangkan virus tereh leungit. Sakitu anu tiasa kapiatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.